Tutorial muka atanapi ngabongkar throttle bodinya. Hapunten sateuaceuna baraya bilih kamerana teu daek cicing, bilih henteu fokus baraya. Ieu teh kalersan abdi mah teu gaduh kameramen, janten panangan dua teh nu hiji diangge nyepengan kamera, nu hiji diangge muka baud nyepengan kunci. Janten rada teu daek cicing, harap dimaklumnya. Langkah pertama upami bade muka throttle body teh abdi mah biasana muka ieu heula ieu nu dipayunkeun teh muka injektor heula nya. Baudna aya 2 ngangge kunci 10T nya. Tiasa ngangge 10 sok, tiasa 10 ring, tiasa hoyong rada ribet ngangge 10 pas geura sok pasti ribetnya. Tah upami injektorna tos kenging, urang buka mur pamageh, mur pangonci, intake manipulna nya. Jumlahna aya 2 sami ngangge kunci 10 keneh. Honda mah kaleresan ngangge kunci 10, asana mah Yamaha ge sami ngangge kunci 10 nya. Tah upami mur nu 2 atos kenging, logoran we heula dibuka heula nya baraya. Tah upami tos kenging nembe urang cabut heula soket-soket sensorna nya, soket IACP sareng soket TPS na. Upami tos muka soket abdi mah sok langsung lumpat kanu baud kleman karet filternya. Langsung muka baud kleman karet filter. Tah upami ieu mah opsional, ieu teh dudukan kabel gas barayanya. Abdi mah sok dibuka, margi naon margi engke upami bongkar pasang dudukan kabel gasna teu dibuka sok rada ribet gitu tah. Bade dibuka mangga eta mah bade henteu teu sawiosnya kumaha kebiasaan saleresna mah. Tah upami dudukan kabel gas tos dibuka langsung wae urang buka eta si kabel gas ngangge kunci 12 pas ieu mah nya. Ngangge kunci 12 pas. Tah ieu mah motor teh kaleresan Honda Beat Beat FI nah nyarebutna teh nya Beat FI laba upami telepat mah bodina teh nya stiker stripping na teh. Tah saleresna mah sadayana ge opsionalnya bade mana wae nu langkung ti payun dikerjakeun. Mung ieu mah menurut kebiasaan abdi upami servis gitunya, langkah-langkahna seperti ini gitu barayanya. Nah, tos sadayana anu ngararahit anu pararageuh nu matak hese muka tos kenging kantun dicabut throttle bodina gitu barayanya. Nah, gitu mudah-mudahan manfaat barayanya. Assalamualaikum.